Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baharudin Said. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya berada di Keraton Kesukuhan Sumedang dan mungkin saya akan larang tanya nih Kang sama Kang Anggi seputar bedog tentu saja. Tapi sebelumnya mungkin perkenalkan dulu nama Kang gitu. Ya, oke. Sampurasun ya. Nama saya Anggi Endrawan. Kebetulan dulu basic di kebudayaan sih ya, kuliah di Sastra Sunda Unpad dulu, kemudian ikut membantu di dinas kebudayaan. Salah satunya benda-benda seperti ini adalah benda-benda peninggalan gitu. Nah, kebetulan saya di bidang itu di dinas, dan di sini juga di Keraton Sumedang Larang ada komunitas pecinta pusaka yang bernama Taji Larang. Nah, itu konstan, intens juga untuk mengembangkan, merawat, dan istilahnya membuka gitu. Ada misteri apa gitu di balik terciptanya golok-golok yang ada di Tatar Pasundan lah umumnya gitu ya, ataupun keris, kujang segala macam lah gitu. Bedog teh sebuah alat orang campur ya, sebuah alat untuk membantu kehidupan manusia pada zamannya tentunya gitu. Dalam sistem pengetahuan menyangkut ketujuh unsur budaya ada sistem peralatan tradisional. Setahu saya ketika ngobrol di lapangan sama empu penempa membuat bedog gitu, pada zaman dulu itu ternyata bedog itu ada 7 jenis. Dan diantaranya itu ada bedog pamuncitan, bedog gaplok, bedog gawe, bedog pasren, termasuk ada lagi 3 lagi gitu ya. Ada jenis-jenisnya gitu. Jadi kita membuat bedog itu untuk kebutuhan kita, untuk mempermudah dan memperingan pekerjaan kita. Tetapi dalam hal jenis apa? Contoh bedog pamoroan misalkan, bedog pamoroan nya dipakainya keur moro gitu kaleuweung. Moro kaleuweung kunaon moro kaleuweung? Pada saat itu kebutuhan strata perekonomian ataupun kebutuhan untuk menghidupi diri sendiri itu ya, apalagi kalau bukan leuweung. Jadi moro kaleuweung itu bukan moro bagong wae gitu. Tapi mungkin dapat mencek yang bisa dimakan gitu kan, untuk memenuhi kebutuhan makanan segala macam gitu. Nah, jadi dari sana ada spesifikasi jenis-jenis bedog tersebut. Bahkan pun ada bedog yang memang digolok gitu, bedog yang dikhususkan memang untuk perang. Ada bedog yang dikhususkan sebagai ini mah yang megangnya itu adalah harus pasukan khusus, prajurit khusus kerajaan. Nah, itu disimbolkan dengan bentukan perah. Bahan tentunya itu berpengaruh juga gitu. Ada bentuk perah, ada bahan perahnya itu dari apa gitu. Ada dari tanduk, aya tinu kai. Nah, kainya pun kai apa? Bahkan pun ketika menempa untuk menghasilkan kualitas bilah yang mumpuni, yang sesuai dengan harapan, itu harus ditempa, harus dibakar dengan arang yang khusus. Otomatis nggak bisa sembarangan. Otomatis di sana sangat lekat dengan falsafah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Sunda pada masa itu. Mungkin itu sebentar. Ya, sangat luar biasanya kan. Mungkin ada ini di dalam bedog khususnya bedog anu kelahiran udah ratusan tahun gitu ya usianya, itu pasti kan mempunyai ini apa namanya motif-motif nih kan. Nah, pilih Kang Andi terang ya motif-motif sakedik tentang bedog gitu ya. Nah, kalau untuk di bedognya liranya bedog sendiri gitu ya, aya nu disebut bedog bentuk bilah, lebih kepada bentuk bilah. Aya nu disebat malapah gedang, aya nu disebat ngembang kacang, simet pelem,
simet pelem, teras deui aya salam nunggal, aya paut sintung, bentukannya beda-beda. Itu untuk bentuk gitu nya. Aya oge sato gayot, sato lenjang. Teras deui aya anu disebat ngajangjang walet, bentukna teh sesuai dengan kebutuhan gitu, difungsikan untuk apa. Aya anu disebut sogok iwung, aya anu hambalan, rupi-rupi. Eta dinu bentukan bentuk-bentuk bilah, bentuk-bentuk bilah. Salah sawiosna meureunnan sapertos ieu ya. Aya. Ieu bedog. Nah, tata cara buka bedog juga ada tata caranya. Ada caranya gitu. Oh. Jadi enggak semata-mata langsung dibuka kieu henteu gitu. Jadi kalau zaman dulu lamun bedog anu kesembarangan biasanya kan kieu cenah cek sepuh mah kadang sok aya nu teu uninga mah cenah ambeh pageuh teh cenah dikitukeun didedetkeun di dieu teh kahanap kunci padahal pakem anu utami mah sanes kitu justru nalika dilebatkeun teh rep lempeng nyekruk gemuran. Ini pakem aya pakem gitu nya dino tadi kunaon sih bedog sangat istimewa gitu karena memang punya pakem sebetulnya. Nah dikitukeun. Nah cara buka oge henteu kieu tapi kieu tah. Nah ieu cara buka. Margi naon? Ari bilah mah ruksak ngan warangka da tinu kai sok ruksak. Kumaha lamun seukeut nebros sakuat tenaga iya nu kenging. Nah itu pasapahna. Jadi anu apal mah pahamkan bedog muka bedog teh kieu dibetot truk gitu sampai dipesat. Nah ieu salah sawiosna panginten jenis Sumedang oge nya Sunda nya anu memang wandana gayana cikeruhan. Gayana cikeruhan sapertos kieu. Nah ieu nami bilahna paut nyere itu namanya bilang. Enten disebat paut nyere teh siga nyere. Ti dia ageng ka dia alit. Ti dia ageng tuh ka dia alit. Model nyere geuningan kan rada nyungcung sakedik kitu tah. Beuki ka dia teh beuki ipis. Heeh, beuki ka dia beuki ipis. Nah, ini biasana ieu dipungsikeun kanggo mencit nyabat perang anu memang nilai ketajamanana sangat tajam. Sanaos alit tapi fungsina tajamna bilah itu berfungsi banget gitu. Itu panginten. Nah, alhamdulillahnya panginten sekedik-sekedikna urang terang gitu nya. Perihal secara umum bedog. Nah, ayeuna panginten Kang Abi bade lebih spesifik deui ya. Nah, kan kalabasan ayeuna dicanaknya eta contoh-contoh bedog khas Cikeruh. Khas Cikeruh. Tapi biasa disebut cikeruhan gitu lah, bedog cikeruhan. Nah, naon sih anu jadi khas kangge bedog cikeruhan itu sih? Janten kieu nalika harita mudag upami mudag kanu riwayat zaman Galuh lumpatna ka dieu lumpatna ka Sumedang teh Arya Bima Raksa. Beliau menghimpun para pandai-pandai pasukan khusus yang dididik untuk membuat senjata perang. Nalika dongkap Walanda ka dieu ka urang, terjadi pemberontakan. Nyap urang pribumi otomatis ngabela kan, maksudnya ngabela teh kieu. Keheulaanan lemah cai kuring kudu diereh ku Walanda gitu pada saat itu. Nah, akhirna kumaha? Para pendekar-pendekar kita itu berperang. Jadi sejarah kunaon aya bedog cikeruhan anu memang wandana bentukanana gitunya sapertos kitu gitu aya khas dina Cikeruhan. Dan ternyata para prajurit penjajah pada saat itu terkalahkan dengan mudah oleh kita. Mereka menganggap bahwa bilah golok yang dihasilkan itu memiliki nilai fungsi yang di luar rata-rata. Dalam arti itu sarua make senjata bedog atau napi pedang merenya Eropa mah kurang sami make senjatanya di urang mah hasna bedog. Nalika galungan nah bedog itu potong ari bedog urang weuteuh bari sasimprang. Nah akhirna terjadi
non pendekatan kerjasama. Akhirnya dicarilah siapa penempa empu untuk pembuat senjata yang sangat bagus. Dan pada saat itu dia nyangkut kanu tradisi Cikeruhan anu berupa tari Cikeruhan gitu kan. Nah awalnya tari Cikeruhan eta tinu tradisi mapang kersanyai. Jadi syukuran mun urang manonya pesta panen lah. Mun bahasa Indonesia nama gitu nya. Lebih tepatnya pesta panen. Nalika pesta panen, komplek didinya kapungkur kan perkebunan karet di Cikeruh teh. Nah, keturunan di kerajaan Kasumedangan, di Karaton Sumedang Larang, salah sawiosna Aki Majana nya maja di sastra pamitra patma. Nah, itu teh keturunan anu memang pemikir, cendekiawan dan mampu membuat persenjataan pada saat itu. Kaditu dati kapungkur tos aya riwayat di abad ke-15 oge caeta putrana Prabu nya putrana kerajaan gitu nya. Nyaeta santoan Cikeruh teh aya di ditu teh. Nami Cikeruh teh nya di Eyang Santoan Cikeruh gitu aya petilasanna di dinya. Jadi tidak terlepas dari nya istilah nama teureum menak anu memang memiliki pengetahuan, memiliki keahlian dan memiliki keberanian untuk membuat sistem atau persenjataan yang multiguna gitu istilahnya. Nah, kaditu dikembangkeun ku Aki Maja eta. Akhirnya Belanda ketika bekerja sama dengan kita, kaum Belanda itu pada saat itu mencari siapa yang mampu dan bisa. Nya ibaratna mah kieu lah. Urang perang jeung pribumi eleh wae sabab senjata urang eleh ku senjata pribumi dan akhirnya di mana ya tukang nyeuna dipesenan gitu. Cuman gayana gaya Eropa, makanya itu menjadi ciri khas Cikeruhan gitu. Nah di dieu dinu ieu rata-rata Cikeruhan aya handle ya. Terus deui biasana ieu teh kanu eta tah biasana upami henteu kayu tanduk uncal ieu teh atanapi tulang pami teu tulang biasana mah geraham atau gading biasana. Jadi jarang tinu kayu karena mencintai estetika dan kekuatan lah upami anu barat mah gitu. Nah, di dia aya anu unikna kieu. Nalika dipesenannya salah satu artefak yang dilihat di foto ge aya kan capna nanti kenil itu kan tentara Belanda saresna. Di pesanan senjata si empu anu di Cikeruh teh kanggo mempersenjatai tentara-tentara Eropa pada saat itu. Nah, ciri khasna nya berupa aya relief nya. Relief bentuk batik, bentuk naon anu memang menandakan ciri khas termasuk di luhurna. Nah, tapi sang empu tidak menghilangkan ciri khas tanda tangan Cikeruh TCKR 1804 misalkan di angka tahunnya 1804. Ini termasuk benda-benda cagar budaya sarasna. Nah, ieu teh kunaon dikieuan karena mereka paham ini untuk orang-orang luar, bukan orang pribumi yang nanti akan dibawa dengan penuh dengan kekuatan dari bilahnya tersebut gitu. Dan akhirnya memang ini jadikan souvenir sampai sekarang. Banyak senjata-senjata yang diproduksi di Cikeruh itu beredar di Eropa dan dikoleksi sama mereka. Kenapa mereka koleksi? Sebab ada satu keunikan akulturasi budaya. Kalau dari bentuk, ini bentuknya bentuk khas bentukan Eropaan, tapi Eropa sebetulnya kurang mengenal pamor. Nah di sini akulturasi nalika bentukna Eropa, teras ieu reliefna mengikuti gitunya, tapi bilahna berpamor. Nah ini ciri khas kita berpamor. Nah aya anu kadienakeun anu memang teu berpamor seperti ieu. Nah ieu tidak berpamor. Lamun cek urang mah cenah kieu. Aya wajah selap, cenah aya wajah tuluy, cenah disebutna teh cek empu teh. Naon cenah wajah selap? Wajah selap teh nya eta
pas di bagian huntuna seseketna eta di selapan wajah anu memang kualitas kekerasanana sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lamun wajah tuluy wajah we hungkul. Nah kelemahanna wajah tuluy getas mudah patah biasa nama kalau misalkan wajah tuluy. Tapi kalau misalkan anu sapertos kieu anu berpamor gitu, anu berpamor kieu mah di dalamnya itu ada ikatan antara besi metalurgi yang keras dengan yang lembek, itu bukan lembek sih, jadi kekerasannya itu lebih rendah gitu dibanding baja murni gitu. Itu saling mengikat. Hebatnya para empu itu bisa menempa hal itu disatukan menjadi satu. Nah itu menjadi ciri khas si keruh dari bentukan ini. Nah ini nih salah satu khas si keruhan anu mal bisa dilelengit bentuk model motif kerang, karena ini perlambang yang dari Eropa. Ini Napoleon Bonaparte lambangnya ini kerang, kayak kerang. Itu ciri khas cikeruhan. Kalau nggak dari bentuk ini, nya bentuk relief dia menjadi khas, memang tidak ada di empu yang di dalam ininya. Cikeruhan khusus khas gitu. Jadi seperti itulah gitu sekilas disingkat begitunya. Nanti pendalaman mah nanti adalah tulisan-tulisan mah gitunya. Aya falsafah anu memang ku urang meureun kedah diteraskeun nya ku generasi penerus ya. Di nu bedog kahiji urang Sunda mah falsafahna nyoren bedog teh lain bekal ludeung tapi bekal keung. Naon hartosna sok aya kusabab emosi, urang boga masalah emosi, wah rek gelut nyekot bedog we ameh gede kawani, lain kitu. Da urang Sunda mah sinatria teh kieu. Masalah dibereskeun henteu ku bergantung kanu naon gitu. Tapi kunaon aya bedog disoren gitu kan. Jang naon atuh fungsina. Jadi nu tadi lain bekel ludeung tapi bekel keung. Di nu hartos bisi aya nanaon di jalan. Nah lain rek ngaguna sika, berarti rahmatan lil alamin kan, menyelamatkan untuk penyelamatan matakna cadangan nyoren we bedog bisi aya kairungkan, bisi aya naon. Jadi mindsetnya itu positif bukan negatif. Atanapi wah cenah bisi aya naon penjahat cenah mah kalau we bedog kalain kadinya gitu. Da margi kapungkurna kieu bedog Sunda mah di urang mah nya. Nah di dia kan aya relief nu di luhur, di dia oge aya terus di dia aya cap. Nah sebetulnya iya mah kanggo mengakomodir pengetahuan, sebetulnya awalnya mengakomodir pengetahuan kebiasaan para empu ketika empu itu menyimpan ilmu pengetahuan di sebuah wilayah. Naon cenah maksudna kieu kapungkur kebiasaan di biasana anu Sunda mah luhurna nonggong munding teh jadi segitiga luhurna teh ieu. Nah di nu sisi anu kiri sareng nu kananna teh eta teh ditulis simbol tanda. Aya sintaks, aya kodeks. Lamun saur ayeuna mah kodeks, aya simbol, aya pertanda anu menandakan itu hitungan waktu. Lamun meureunan di Baduy mah kolenjer, lamun di urang mah seseueurna umumna mah disebat tunduk. Jadi jam sabaraha lungsurna huripna jalmi, jam sabaraha lungsurna hurip patina jalmi gitu kan. Jadi aya istilah di kerajaan-kerajaan kapungkur oge urang Sunda mah teu kaelehkeun. Bahkan sistem parit anu ngalingkung di keraton Pajajaran Prabu Siliwangi itu diakui ke Eropa bahwa itu sistem pertahanan tercanggih terbaik pada masanya gitu. Sampai posisi keraton itu dilingkung ku parit secara logis bahwa ketika ada penyerangan itu menjadi sistem pertahanan. Nah di nu bedog musuh aya 10 urang 2an dipesat munyalse dibaca nu dina tonggong eta sampikeun ka detik jamna oge tiasa ditangtukeun yen. Lamun pimeunangeun najan itu 10 urang 2an der we aya istilah we moal ngejat ukur satapak. Jadi moal ngejat ukur satapak teh dipake ku ayeuna lain konyol.
aing mah kumaha engke we moal ngejat ukur satapak lain kitu urang Sunda mah moal ngejat ukur satapak teh gede dagis mibanda pengetahuan bakal pimeunangeun konsep hitungan waktu teh gitu. Nah itu yang ditanamkan di satu bilah nu tadi teh nya naon fungsi bedog gitu. Iya. Untuk kehidupan, untuk kesejahteraan hidup intina. Nah salah sawiosna nyaeta para prajurit perang gitu dibekali dengan motif misalkan motif koak itu pasti pasukan khusus yang ketika dibuka dipesat pasti mengeluarkan darah mata eta mah geus rep sidakep sidekut tunggal teh pasrah bener-bener kumaha engke we nya istilah nama gugur gitu siap mati eta mah dar we gitu. Nah eta disematkeunana perahna khusus koak aya nu disebut perah Pariaman gitu aya soal ngejat gitu pasapah nu kitu kieu nama kinu eta mah dibahasna meh penasaran. Nah jelas mah ya tangan waktu nalika dipesat najan itu cenah musuh 10 urang 2 under moal ngejat ukur satapak. Nah eta pribadi urang Sunda nu kena diterapkeun tapi lain konyol gitu da sabab punya pengetahuan. Nah mun misalkeun di luar eta mah gitu kan itu cenah 10 urang 2an itu misalkan 2an urang 10 musuh teh 2an urang teh 10 dibuka dipesat pieleheun atuh kumaha cenah pieleheun daripada kudu nyang harapan musuh kajenting nyumput cenah. Jadi lain di nu hartos epes nunggu dawuh nunggu waktu apes jeung jayana urang iraha mata cadu mundur moal ngejat ukur satapak teh urang punya ilmu pengetahuan. Nah meureunnan di dinya anu janten bahan kajian khususnya merenang di Sparbudpora nya Dinas Kebudayaan terus meureun ka dieuna di Pranata Keraton termasuk Panginten Tajilarang gitu anu resep dina pusaka da ari bentuk bilah mah diagung-agung model keris kujang gitu nya dipotongkeun ge potong da beusi komo geus kolot mah kan gitu. Tapi falsafah dina bentukan keris, falsafah dina bentukan kujang, falsafah dina bentukan bedog gitu nya bilah bedog aya naon di jerona tah anu bakal hirup mah falsafah ilmu pengetahuan eta itu janten para nonoman para generasi di iyalah di non di ayeuna gitu di riset mindset kanggo nya diteraskeun kearifan lokal sepuh urang kapungkur yen urang Eropa mah diburu itu nu kieu teh sabab aya ilmu pengetahuan di lebetna. Ari urang-urang kadang-kadang padulung we wah cenah musyrik wah cenah naon gitu. Dari beusi mah dipotongkeun ke potong. Ngan cuman ilmu pengetahuan yang tersimpan di sana. Bahkan anu naonnya suku kuda ieu teh bentukna teh suku kuda. Biasana di dieu teh bolong eta teh tutupan. Bedog kapungkur kunaon aya tutupan eta teh penawar racun anu disematkeun di nu bilahna jadi teu sagawaya kapungkur mah gitu. Atak cenah disakralkeun teh lain cenah aya jurigan cenah lain gitu lamun dicepeng ku barudak heug teh kakeureut kumaha lamun teu cager dan aya racunan gitu. Nah anu disebut teu sagawaya teh di dinya nah, obatna tadi dinya di nu perah eta da bolong pan ari tanduk mah nya henteu sadayana eusi sok aya nu bolongna teh ditutup dianggo we kanggo nyimpen penawar racun dari golok eta gitu. Kitu panginten falsafah tinu bedog teh janten teu sagawaya margi aya ilmu pengetahuan anu disematkeun ku para sesepuh urang karupin kapungkur boh dinu bentukna boh dinu motif perahna boh dinu motif ukiranana eta aya makna anu kedah dikaji. Siap Kang nun pisan ya atas waktuna gitu sadayana lah segala halna awalna teh terang jadi terang gitu kan. Semoga meureunnan hasil dari berbincang tadi gitu ari urang teh kayak urang sebarkeun kana sanesna abi Bahrudin Said undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.